ada orang pencet. Aduh panas. Di mana sih aya? Aduh, di mana? Buka bumi. Ditahan saha sia, ditahan saha? Ditahan saha? Ngomong. Tatangga. Tapi kalau kada percaya teh kos gitu, ngaranna jin ngaco. Ngaranna jin kecuali bisa ditewak jin. Nah, jin bisa ditewak jin kudu bisaan mah. Keluar, tewak. Sia. Kiriman di mana sia? Hah? Ayo di mana ngomong? Ngomong. Nah, sia geus beunang, dibeunang jin teh beunang. Katewak jin, padahal mah urang newak hitut kan teu bisa. Itu mah bisa sanu itu teh jin gitu bisa lantaran nya lembutan. Tapi lantaran orang bisa ngajinekin jin ku bahasa Al-Qur'an tadi, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Sok eta bae wiridna. Sabarakali cenah di wiridna ke 110 poe. Ulah ngadahar sangu, ulah ngadahar cai. Wae sia. Tewa. Kieu aing makasih jin sia jiprit kula ieu. Itu tahan ku saha ku mang anu ngalaksanakeun saha anu ya idik dibalikeun teh moal ieu balikan kanu bogana apa kandung itu kanu bogana tadinya tak kanu nitahan kula balikeun ku urang set iprit wayana sia ulah balik ka Sukabumi ongkos tadinya bae kanu ditahan ku sia daek sia atuh asal aya lisong wae kula mah tenang lisong mah babari teh mah lah pokona mah sia geus balik deui ka ditu nya awas sia lamun teu balik deui diancam ku aing ku cara mantra-mantra urang bismillahirrahmanirrahim mal dibaca ku aing ye lepas gazat bluk asup ka ditu nu itu ku ari nu gendut. Nah, kasaksian, gendut kan? Gendut. Eta jin ngamuk di jero. Pohara tah lamun bisa balikeun. Apa masalah? Teu doraka ngabalikeun kos kitu sebab nu nyana dibalikeun ka nyana. Cak pikih eueuh masalah. Ja tukang teluh mah wajib dipaehan. Wajib paehan tukang teluh. Tuh kos kitu. Tapi lamun urang lemah mah masalah di telu misalnya ku batur geus ka dokter bersyariat tetep bae majalah medis ieu mah kuduna jelema bisalah geus bae ulama dek nemah bae cenah kudu paeh geus waktuna meureun nemah bae dek dirasakeun bae ku sorangan atuh masalah kuat mah kos kitu. Kangjeng Nabi pernah ditelupan Kangjeng Nabi. Mentak aya ilmu teluk teh. Jang di Jawa Barat adalah Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Jang di daerah Ciamis di ditu di Pangandaran. Jang di daerah Cirebon eta didinya di pantai Cirebon. Jang di ditu di Jawa Timur atau tempat-tempat sarua. Ai Banten mah ilmu teluh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantak sing hade urang hirup di dunia lantaran sanajan ku nagara henteu dilaksanakeun secara fikih. Tapi tetap berlanjut ke di akhirat. Sedangkan ai di dunia mah orang paling ge di penjara atau paling ge ditek-tek leungeuh dibunuh geus sakikituna tapi di akhirat mapan dikulub mah dikulub geus bahasa dikulub dah teu pada tanggeus anggeus eleh dangdeur mah tuh dikulub ngagolotro
Masya Allah di sate urang duit mending ngerecek tah eta urang kudu ngabayang-bayang kadinya supaya urang ulah terlalu berani ngaraksanakeun larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Eueuh tempat anu tempat anu sejuk di mana bae kuari mah eueuh anu sejuk. Urang ka dieu deuk ngaji ditutur-tutur ku tukang dagang. Ditutur-tutur jadi geus eueuh nu sejuk deuk ngaji ge di sisi digigir tukang dagang. Geus puguh pasar maparantina deuk ngaji ge masih keneh dititah balanja. Engke mah bakalna es bongbon ge ngeridit di pengajian. Teh mana tuh tempat nu sejukna eueuh. Di Baitullah tempat nu paling sejuk sadunya. Geus teu aneh deui, geus teu asing deui dijelaskeun dina Al-Qur'anul Karim. Tapi kuari madongengna loba nu keur tawaf dicopet tasna disoekeun dicokot duitna amben aki-aki nu eusina aya duit rupiahan bawa ti Indonesia campur jeung real bari teu nyahoon si aki-aki mah sabaraha duit eta realna dipaling bae di Baitullah ge geus teu sejuk. Urang haul kamari tentrem tenang seakan urang dibawa ka alam nu mana ngarasakeun sejuk dibawa ku para wali-wali Allah teu kadeulewe ku urang ja urang mazikir di imah para ruyang bae tapi barang suk ngeunah tapi tetep bae barang balik mah nu leungit jem nu leungit rante nu leungit dompet geus boga sendal mah teh mah eta geus jadi kumaha mah akhlak manusia tah jadi geus urang kudu bisa nenangkeun diri bae geus kajen teuing batur mah nu penting urang sing bisa ngamantepkeun diri ka Gusti Allah subhanahu ta'ala. Ketika sendal urang aya nu maling urang kudu alhamdulillahirabbil maksudna kunaon alhamdulillah hadena lain aing nu dibere hayang maling salamet aing tuh kitu geus kajen teh mah urusannya nama nu penting aing mah salamet. Sendal mah bisa keneh barang ka motor mah leugit motor neuk nyebut alhamdulillah nah kaela minggu hareup bae engke alhamdulillah rabbil alamin hadena lain aing nu hayang maling batur aing mah salamet jeung deui atuh setep bae nu aing we ke ku aing dicokot di akhirat milik aing tetep nu aing ngan pindah leungeun ku cara dipaling aing hayang nyaho engke di hareupeun Allah saha nu malingna nu aing tetep nu aing deuk bebeja ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Adil. Guys, aing disimpen jang cokoteun engke kadenge ku nu malingna mobil sia ku aing urang mah takos gitu sing yakin ngeunaan malah bae teh nang Allah meureun
hakikat nama besi aya amal-amal urang anu loba cocengna dek dikasorgakeun ku amal-amal nu lain mah ieu kurang geus ku barang nu dicokot ku batur nu bakal neplok kana amal bagus urang geus urang tenang asanang ke masuk ka imah ka masjid ya sendal diantepkeun sehingga kayak nyokot gantapkeun lah kayak beukeun mah los pan kitu amat mah aja tuh sepira sendal jepit sebelah lain sia sugan teh barahan tah jangan nyokot sarua yeuh atuh saruana deui mah nuluykeun nu kamari lamun aya jelema maehan zaid maehan Ki Umar ku cara marak ka Ki Umar Ki Umar diparag dikunci teu dibere dahar teu dibere nginum sapoe sapeting daya tahan manusia yakni 24 jam kadua petingna dua peting tentu leles tilu peting geus katingali matana geus tinggal kiceupna carang kiceup opat peting mah geus teu bisa kiceup mata geus teu kuateun kiceup geus bentar opat peting ya menuju 5 maut jadi Ki Zaid ngabunuh Ki Umar dengan cara diparak wali daripada Ki Umar lapor setelah lapor ditangkaplah Ki Zaid integrasi ternyata ngaku kasus pembunuhan Ki Umar nu dilakukan ku Ki Zaid dengan cara marak terhadap Ki Umar diakui ku Ki Zaid akhirnya harus kudu memasalah akur cara ngabunuh dibunuh deui Ki Zaid teh parak deui asupkeun ka kamar sapoe sapeting dua poe dua peting tilu poe tilu peting ka opat poe opat peting menuju 5 Ki Umar maut tapi Ki Zaid masih kena gagah jag waringkas pernah tapanya di Gunung Kidul waduh pandai daya tubuh mah kumaha dilatihna urang ku ari madahar nu biasa 2 piring saeutik sapiring satengah lalaunan ke sapiring ayo disaetikeun dayet ke geus sapiring biasa bae terus setengah piring terus bae lapar tas setengah piring tahan terus setengah piring mungkin bulanan terus seprapat piring terus leles seprapat piring ke bisa jadi biasa terus saparapat piring make 7 comot comot Indonesia ulah comot Arab tuh comot Arab mah sarua jeung sapiring mentrung comot Indonesia 7 ayo lapar biasa terus dididik biasa engke ku 7 comot biasa turun 3 comot lapar leles ngan dibiasakeun 3 comot engke biasa 3 comot ge jadi diwarah awak kurang dididik awak kurang jangan nafsu tam mantak lamun aya anu pernah ka Cirebon baheula di Panuragan zaman Mbah Muhyiddin nyana mah Titah Riyadho santri teh maca kulhu sekian tuluy Titah ulah ngadahar sang teu meunang ngan ke dibere 7 enclok ku Mbah Muhyiddin mah ji 2 3 lamun teu kuat amat ke meunang dibantu ku dangdeur beli sorangan tapi dangdeur mah teu meunang loba-loba atuh dangdeur
justru boga dek kieu dibebas-bebaskeun ka haum atuh teh mah lain riadoh ngaranna eta Mbah Muhyiddin tapi geus 40 poe terbiasa ngeunah tuh jadi lamun aya guruan mengenahin baeuna naon mantak urang deuk uzlah kudu aya guru da riyadhah kudu aya guru da tetep ieu Ki Zaid mah bejana pernah di Gunung Kidul Yogyakarta rek naon ke Gunung Kidul eta nya tapa hebat 5 poe Ki Zaid mah masih kene teh yeung pan eta teh Ki Umar mah 4 kali mah pae Ki Zaid mah masih bertahan apakah ieu geus bae datang ka dinya akurna teh 4 poe kali mah tapi Ki Zaid mah masih kene bertahan kudu kumaha eta 2 alternatif hiji bisa zida tambahan sapaehna lamun 7 poe 8 poe can paeh keneh bae masih keneh seseurian keneh lain bantrak-bantrakeun ieu mah Ki Zaid ieu ieu mah asana meureunanan ieu mah kasurupan setan Gunung Kidul mah kuat 10 poe masih keneh tahan keneh bae Masya Allah 12 bae masih tahan keneh bae kumaha kudu dikumahakeun ieu masih keneh bertahan keneh bae tahan tambahan deui datang ka paeh coba cana sabaraha poe coba ujung-ujungna tetep modar kajen kumaha kekuatan fisik mah kitu bae dilatih kumaha sebab ngabutuhkeun makanan jeung cairan ayana tanaga teh entak Imam Ghazali mah babari jal urang mun macaan kitab Imam Ghazali urang dititah ibadah ku Gusti Allah titik cek Imam Ghazali adapun fisik dibere ku Gusti Allah beda-beda aya anu kuat ibadah ka Gusti Allah teu dahar palingnya sacomot lakukeun aya nu kuat ka sapiring lakukeun nu penting ibadah aya nu teu kuatnya nama kuduna ge 5 piring sapoe ongkorongkeun ka dieu sangu ongkorongkeun geus diceuli diirung sangu kabeh nu penting ibadah babari jeung Imam Ghazali moal sok haju marak-marak awak bari teu ibadah kamari mah keur sebeuh beuteung kuateun salat duha kuateun maca Quran kuateun pake ngaji barang kuari di riyadhah teu kuat salat duha teu kuat maca Quran naon hartina naon arti atuh maning sabeuh beuteung emang kahayang siapan gitu babari jeung Imam Ghazali nu penting ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun nu mandak almarhum abah mah baheula di dieu lamun aya santri puasa banyak lantas beh dideleukeunana ngan sakadar ka masjid doang tapi ngaji carang dipanggil muasa naon sia pelet teu kudu dipelet awewe mah geus teu kudu ukur jeung beungeut sia bae pelet eta hayang kanu leuwih tibatan ukurannya na ya kudu dipelet ai jeung ukurannya na mah tuh menyon dia teu kudu dipelet ngan abah mah teureuseupeun santri puasa bae teu ngaji teureuseupeun naon udah duwe di ngaji usim ngaji cenah leuleus buka tuh sia buka jadi kudu bari puasa mun kuat ngaji bari puasa los mun puasa haju teu ngaji mah atuh maning ulah puasa mantak nu ngaraji ka dieu tilu puasa tandana tilu puasa tukang uduk jam 8 geus gulung tiker baliknya nama geus beres Masya Allah tak eta babari jeung Imam Ghazali mah awal omongan Imam Ghazali mah lamun can anggeus ulah wakaeureun ngan kadituna ja eueuh dongengna jelema nu seubeuh beuteung bisa ibadah tuh ngamulaian tuh sok aju kitu ah Imam Ghazali mah sok kitu mimitina ngeunaheun geus kadituna eueuh dongengna jelema bisa ibadah ku seubeuh beuteung cek Imam Ghazali tah mah
lalagaan ibadah nu kos kitu mah ibadah nu bebeneran mah dicontohan Kangjeng Nabi, dicontohan para sahabat, dicontohan para tabiin, para wali-wali Allah. Ala kadar doang malah aya nu geus ngadahar ge pupucukan bae di leuweung hingga berubah kulitna ge jadi hejo. Geus kitu eta mah. Teu jadi bunglon wae eta mah. Ulah maka eureun maca kitab Imam Ghazali wakos kitu. Nah geus aya 12 poe. Dalekeun coba tambahan deui. Karak geus 12 poe mah nya geus teu bisa kicep geus caran molotot. Hai. Jadi eueuh masalah. Ki Zaid ngabunuh Ki Umar diparak Ki Umar ku Ki Zaid 4 kali pae dibales ku ari keputusan hakim di negara Indonesia andai kata diputus supaya mu masalah parak deui ternyata melebihi waktu pakai marak Ki Umar nya nama 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 karak bae geus eta lakukeun. Wa fi qaulin cek dina hiji kaul malah ulah kudu diengkekeun paeh maning disegerakeun bertindak saeb bae. Langsung make pedang bae abeh tereh geussan sanggeusna 4 kali mah teu paeh kadeu masih jag-jag ringkas keneh lah diengke-engke geja nungguan paeh mu masalahna jang geus bae kuari mah kaluarkeun langsung dipedang bae beres. Masya Allah lamun ieu dilakukeun mantep di negara tuturkan nuboga negara nuboga langit bumi nuboga kerajaan hakiki lahul mulku yuhyi wa yumit Gusti Allah cek Gusti Allah dina Al-Quran walil qisasi hayatu ya ulil albab tu percaya ke Al-Quran percaya iya kos kieu di urang teh urang ngalakukeun undang-undang buatan manusia teu percaya ka undang-undang Al-Qur'anul Karim nu meunang nyieun langsung nu bogaan kudu teu percayana kurang keyakinan bakal disiksa kunaon tadi negara teu dilakukeun undang-undang Al-Qur'anul Karim. Pertama presiden ditanya, cek presiden saya kan melakukan hasil daripada itu pembahasan DPR dan MPR. Saya mah cuma melaksanakan. Yang harus ditanya penuh adalah DPR dan MPR. Ketua DPR panggil, ketua MPR panggil. Kunaon henteu pernah ngarumuskeun tentang kisos. Diseimbangkan kan di Indonesia mah. Lantaran di Indonesia mah bukan negara Islam dan agamanya pun ada 5 agama yang disahkan, maka kami cek DPR tidak akan melaksanakan undang-undang Al-Qur'anul Karim supaya bisa kesini kesono. Aduh, kesini kesono. Engke bakal dituntut di Rabbul Jalil engke para DPR jeung MPR nyana ge sarua bae engke balik deui hampura malaikat lantaran aya tekanan kami ge ti pemerintah ketika kami ngalaksanakeun menghasilkan 1 poin undang-undang Al-Qur'an pemerintah pun menyangkal tidak akan dilaksanakan. Kami sudah mencoba atuh ieu mah horenganan wabeh diseret kabeh. Seret kabeh di pusat datang ke handap kabeh. Datang ke RT rugi jasa. Digaji henteu.
pangkat sakit kituna ari di akhirat kabarut-barut ka bawah ka neraka jahanam. Alhamdulillah. Wadak arwihan hara yang jadi lurah ratusan juta bahkan miliaran mun inget ka engke masya Allah. Atuh kiai cenah meureun kumaha mun eueuh lurahan teu kumaha aja. Tapi tetep bae lamun eueuh nu ngurusan negara bakal acak-acakan tentang statistik, acak-acakan tentang birokrasi, acak-acakan tentang kitu penduduk manusia, surat menyurat, pertanahan dan lain sebagainya. Nah, ye lamun urang leuleuh ka dinya aya ganjaran desa. Asal bener ngalaksanakeunana. Ujung-ujungna mangke ditimbang wa nada'ul mawazinal qist. Timbang ke RT RW lurah. Saurang sararieun urang inget kadinya tah. Masya Allah sakedeung deui tinggal salengkah deui teu nyaho umur. Boy isuk boy pageto urang bakal menghadapi geus maot, mulai dinaku di kuburan urang geus mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaanku. Urang masih keneh ngabahas tentang kisos panjang dongengna, panjang carita anana nu padahal mah jelas di Indonesia mah teu berlaku hukum kisos. Kajen teuing teu berlaku ge nu penting urang nyaho kana hukum-hukumna supaya urang bisa ngajaga diri urang ulah sampikeun ngabinasa, ulah sampikeun ngabunuh lantaran sanajan di dunia henteu di hukuman tapi jaga di Rabbul Jalil di mahsyar di payuneun Gusti Allah berlanjut. Ulah ngabunuh cacak ngatak ge ngatak teu puguh teu karuh ngatak ieu bakal kena bae ka di akhirat. Boro-boro ka jelema cacakan ka ucing ge bakal diadili saadil-adilna insyaallah. Wali ucingna maling lauk dikatak ku urang ke urang boga dalil ai kakarak ngeok-ngeokan mah haju dikatak cek ucing kula ai maling can tapi geus dikatak kula deuk ngatak deui berjalan kisos jaga bales-balesan nu di dunia henteu dilaksanakeun di akhirat bakal diselesaikan satu persatu insyaallah. Mantap urang memeh maot sing tobat heula ka Gusti Allah subhanahu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lamun dihampura ku Gusti Allah jeung pasti ai nyaan tobatna dihampura. Ke dibacakeun mah dibacakeun eta kasalahan-kasalahan ngan haju dihampura ku Gusti Allah. Lamun urang bisa tobat, mantap ulah eureun-eureun urang salila hirup kuari lobakeunlah tobat ka Gusti Allah secara lisan urang maca astagfirullahal
wa atubu ilaihi. Kitu secara lisana, secara kitu batinana langsa kaduhu ngalaksanakeun dosa-dosa jeung ngazam moal balik deui. Ieu mah ya Ki Zaid ditatuan ku Ki Umar make tatu jaifah teh hartina tatu anu jero kayaning dibacok jero atawa dikampak baranti ngampak tangkal kayu kuari dikampakeun kana hulu sedang atuh mah eta jero urut kampak atawa ieu malah geus kebal teu ngagunakeun pahat kurang ditendenkeun ka walikatna sia ku aing ceger jero awi eueuh meureun jang mahat maning walikat. Pasti ti awal nama boga permasalahan-masalahan nganu jelas Ki Umar natuan Ki Zaid Ki Zaid atawa mecahkeun pepeteuyan di dieu pepeteuyanana dibuacok. Sunda mah panaya pepeteuyan, coba Melayu mah nya pepetean. Pepeteuyan eta ngaranna. Tah dibacok jero ta eta fal hazzu ay falil wali al hazzu faqat. Kawalina ngisosna ieu adalah sekaligus hazzu bae. Hazzu teh potong leher bae. Ki Umar ngabohewelan Ki Zaid dengan cara mahat atawa ngampak atawa pepeteuyanana dibuacok jero nemu Ki Zaid teh na ieu pihak Ki Zaid walina lapor kanu berwajib tangkap Ki Umar integrasi untuk jelas atau henteu kebenaranana selaku pembunuh pelaku penganiayaan terhadap Ki Zaid. Ternyata setelah data komplit dengan saksi-saksi maka benerlah Ki Umar. Nah eta teh geus bae langsung penggal bae beheung da geus bae beakeun beres Ki Zaid Ki Umar. Tapi wa fi qaulin maka falihi cek dina hiji kaul mah lakukeun seperti kalakuan Ki Umar bae. Lamun Ki Umar nganiaya Ki Zaid teh ku cara ngampak hulu kampak deui. Lamun Ki Umar menganiaya Ki Zaid ku cara mahat walikat pahat deui. Lamun Ki Umar menganiaya Ki Zaid ku cara motongkeun pepeteuyanana atau ngebacok deui. Ujung-ujungna para reh ieu mah paeh kabeh kan cara malesna doang. Paeh-paehan deui. Aya gaya mah pertanyaan kumaha lamun aya hiji jelema TKW di Arab kemudian TKW tersebut dek dizinahan memeh dizinahan ngabunuh heula ta eta kumaha apakah wajib qisas wajib al qatil wal maqtul finnar qatil jeung maqtul kabeh bae paman neraka komo ieu mah lain dek ngabunuh dek dizinahan
paneta malah indek ngabunuh ngaranna dek dizinahan cacak-cacaknya na dek ngabunuh ka urang dipiheulaan ku urang kena kisos bae komo tamah ditanang karak doang eta teh ya dek di kitu zinahan kemudian dibunuh wajib kisos kumaha lamun aya jelema statusna tukang teluh ieu mah Haji Supyan ieu mah di ditu di Sukabumi ngaranna bagus sial tukang teluh goblok jasa insyaallah teh sebenarnya mah kewajiban di negara untuk membereskan para tukang-tukang teluh. Kewajiban di negara panggil tukang teluh, kumpulkan kabeh di kabupaten paehan. Tukang teluh mah wajib dipaehan. Nya rusak atuh emang kumaha gitu teluh. Kumaha lamun aya jelema diteluh kemudian urang bisa malikeun deui eta teluhna dibalikeun ka nu bogana deui masalah lamun bisa mah masalah beteung tetangga urang teh tadi nama hepe ku ari jadi gendut eleh gunung santri mah mani bucitrek bucitrek coba bahasa Melayu naon ayo sebut citrek sia eta di Sunda makan aya bucitrek segala pokona Melayu mah etik lah bahasa teh tak kula mah teu ngagunakeun bahasa Melayu kering Sunda mah ambalaya aya bucitrek aya nong-nong bahasa Sunda insyaallah tetangga orang beteng nak keluar jadi bucitrek nah kanyahoanana ieu setelah dikadokterkeun sok ke dokter scanning ternyata cek dokter tidak ada penyakitnya bodoh ta dokter beteng saya kitu gede na penyakitan tolol dokter sakolana di Amerika goblok cek penyakitan puguh eta geus bede beteungna dokter bodoh. Jadi mere obat jauh penyakitan atuh pan dokter bisa mere obat sote lamun aya penyakitan rongsen deuleu hasil rongsenanana ternyata cenah sehat jantung sehat paru-paru sehat darahna bagus 120/100 wah hebat geus masalah ieu mah puguhnya ngap-ngapan ngap-ngapan ieu geus teu bisa dahar geus teu bisa nginum tapi cek dokter tidak ada penyakitnya sakit itu kadeuan ku urang periksa deui nyana di rongsen geus geus kemo waduh di kemo dibotakan asupkeun ke borongsong borongsong mah cek bahasa urang mah bahasa dokterna mah teu nya urang borongsong tutupan geus naon atuh sukeun ka alat-alat ke kanyahoan didinya berbagai-bagai teh kanyahoan wah mimiti persirahan percelian perirungan kemo mah gitu jadi detail spesifik segala rupa engke aya didinya tah tertera sirahna segala urat-urat anu aya di kemo mah komplit terkomplit komo lamun di kemo na bangsa di Hong Kong di Jepang tah eta teh geus asal diasupkeun geus kanyahoan di urang ge aya tah kanyahoan satu persatu na tek terus dimimiti sirahna datang ka ceulina irungna sungutna beuheungna dadana kabeh datang ka beuteungna nu gendutna kabeh terus ka handapna sehat cekna sial jasa sakitu gendutna sehat utah getih sehat keneh bae dokter tuh bisa mere obat dokter tuh bisa ini mah sehat mau pulang aja dok ini orang sakit napasnya juga kelihatannya tuh nggak normal muntah getih habis menurut perkemuan ini sehat katanya ronsen udah second scanning udah ini kayak udah ini mah sehat udah bukan bagian saya
sono ini mah ke Gunung Gede gitu. Ya otomatis gak datangkeun jelema bisa. Coba turunkeun di Gunung Karang. Anu bangsa make gelang baharna gulede teh cincin ge kuduna mapan ngan dua nya nama genep. Ngaleuwihan. Wah. Coba jagana aya apal jin. Oh aya ge apal jin aya ge jinna eta bae geus. Langsung dengan caranya sorangan teng 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 teng. Oh atuh ieu mah. Di Ciduhan teh datang ditimpah liwat. Tama tetangga eta lah. Teu puguh teu karupan tungtung nama. Tapi kudu nyahoeun mah kudu jetueun, geus kaambeus, sihir. Komo aya bacaanana. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal wa quti'at bihil ardu wa kullima bihil mauta balillahil amru jami'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Pencet. Ya. Pencet. Ampun. Ampun. Ayo siap berangkat. Ampun. Ayo dek mana balik dah? Balik. Dek jalan mana? Jalan Celi. Los. Jin aya dua yang jalan Celi segala tolol ta jin. Goblok pencet. Keluar. Pencet deui hiji deui. Net. Babacaan eta babacaan. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Eta mah manjur eta mah. Manjur teh babacaan eta masyaallah. Urang hayang nyaho. Ieu cenah-cenah kiai coba boga batu ieu hidung amat ti batu ieu. Kadia. Talian kurang. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Tamun atuh teu kajahonya ku batur gibeg-gibeg habak. Jauh lu nyaho atuh. Tapi ternyata ngagibeg sorangan eta teh. Coba urang teh combong. Cicing bae nya. Badar asem. Cicing bae. Kabar dieuna kitu. Naon ieu gede tah? Bangsa. Batu kinyang. Wang wah iya. Hikmahna ya asihan. Seng hayang geus. Ieu kinyang ieu yang asihan ieu. Pokona mah sia mun make batu ieu, aju make mobil sok awewe daekeun. Es kinyang tamat. Orang lain ka batuna ieu nopana. Insyaallah ta eta ta walau anna Qur'anan suyirat bil jibal. Baca deui urang pencet. Aduh! Aduh panas. Di mana sih aya? Aduh, di mana? Buka bumi. Ditahan saha sia ditahan saha? Ditahan saha? Ngomong. Tatangga. Tapi kalau kada percaya teh kos kitu teh ngaranna jin ngaco. Ngaranna jin kecuali bisa ditewak jin. Nah, jin bisa ditewak jin kudu bisaan mah. Keluar tewak. Ah, sia. Kiriman di mana sia? Hah? Ayo di mana ngomong? Ngomong. Nah, sia geus beunang, dibeunang jin teh beunang. Katewak jin, padahal mah urang newak hitut kan teu bisa. Itu mah bisa sanu newak hitut atuh. Jin ge teu bisa lantaran nya ge lembutan. Tapi lantaran orang bisa ngajinekin jin ku bahasa Al-Qur'an tadi walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Sok eta bae wiridna. Sabarakali cenah di wiridna ke 110 poe. Ulah ngadahar sangu, ulah ngadahar cai. Wae sia. Ha, tewa. Kieu aing makasih jin sia Jiprit kula ieu. Iti tahan ku saha ku mang anu ngalaksanakeun saha anu ya idik dibalikeun tah moal ieu balikan kanu bogana apa kanu itu kanu bogana tadinya tah kanu nitahan kula dibalikeun
balikkan ke orang set Iprit wayana sia ulah balik ke Sukabumi ongkos tadinya baik kan nu dititahkan ku sia daek sia atuh azal aya lisong wae kula mah tenang lisong mah babari teh mah lah pokona mah sia geus balik deui ka ditu nya awas sia lamun teu balik deui diancam ku aing ku cara mantra-mantra urang bismillahirrahmanirrahim mal dibaca ku aing ya lepas gazat blok asup ka ditu nu itu gua nu gendut ah kasaksian gendut kan gendut eta jin ngamuk di jero pohara lamun bisa balik ke masalah teu doraka ngabalikeun kos kitu sebab nu nyana dibalikeun ka nyana cak pikih eueuh masalah ja tukang teluh mah wajib dipaehan dipaehan tukang teluh tuh kos gitu tapi lamun urang lemah mah masalah di teluh misalnya ku batur geus ka dokter bersyariat tetep bae majalah medis ieu mah kuduna jelema bisalah geus bae ulama dek nemah bae cenah kudu paeh geus waktuna meureun nemah bae dek dirasakeun bae ku sorangan atuh masalah kuat mah kos kitu Kangjeng Nabi pernah ditelupan Kangjeng Nabi mentak aya ilmu teluh teh jang di Jawa Barat adalah Sukabumi Pelabuhan Ratu jang di daerah Ciamis di ditu di Pangandaran jang di daerah Cirebon eta didinya di pantai Cirebon jang di ditu di Jawa Timur atau tempat-tempat teh sarua ai Banten mah ilmu teluhna leutik Banten mah laletik ilmu teluhna saeutik aya mah aya ngan leutik ilmu Banten mah teluhna teh teu pati sabaraha entek eleh perteluhan mah ku Sukabumi eleh perteluhan mah ku Pangandaran di Banten mah aya ge saeutik aya lalagan doang Banten mah paling ge ateul kos kitu doang we ilmu Banten mah ke datang nu neluhna ge ka dinya oh sia mah diteluh kunaon nyana sia beuteng di kieu-kieu dibacaan cabut set buat keluar engsel Masya Allah di beuteng aya engselan cak keluarga coba keluar ke nu loba kula dek ngabangun bisa jualan engsel urang ya Allah ya Rabbi bisa heueuh bisa henteu kos kitu ngan kos kitu mah henteu nu sabenerna Naya fa'ilam yamus lam tuzadil jawaif lamun teu paeh eta jelema nu dianiayana fa'ilam yamut maka lamun teu paeh jelema anu dibacokna lam tuzadil jawaib fil azhar temenang ditambahan tatuna nurutkeun ceuk kaul azhar sakitu bae yakni mumasalah walawi tasamatu sumamata Kizaid dianiaya kuki Umar walikatna dibacok make bedog jero luar biasa tete Kizaid dibacok kuki Umar atuh Kizaid hayang males kaki Umar Zaid hayang males kaki Umar bacok deui
baik ulama yang akur baelah munwalikat kula di dia ieu dibacok jerona kira-kira bangsa ukuranana 10 cm maka kula dek ngabuacok deui atau dipasrahkeun ka algojo soal ngabacok nama dek ku sorangan mangga dek dipasrahkeun ka algojo supaya akur bae mangga sakumaha nu dihareup teh ya otomatis dibacok deui kan ku Ki Zaid walikat Ki Umar akur kuari Ki Umar ngabacok Ki Zaid walikatna 10 cm jerona dibales ku Ki Zaid setelah di BAP ulah main hakim sendiri tetap temenang tetap aya hukum di negara pasrahkeun urusan kisos perkisosan di negara jadi panggil ku negara tak eta jang nyelesaikeun berbagai permasalahan negara mentak struktur kenegaraan anu rapih pelaksana nak kudu anu adil nu jujur sebab ieu urusan berkelanjutan jaga di akhirat tah kuari mah Ki Zaid geus malas ka Ki Umar ai praktea sumama tak paeh Ki Zaid teh dibacok ku Ki Umar walikatna kemudian Ki Umar teh Ki Zaid malas Ki Umar geus rapi balas ternyata tidak hasil bacokan Ki Umar ka Ki Zaid horenganan merambat pae tak Ki Zaid teh anu dibacok pertama teh pae geus dibales ai bacokan pertama nama ta eta teh kudu dikisos apa henteu ja bacokan nama eta keneh datang kadinya ieu permasalahan Masya Allah balikan deh padahal mah ieu mah teu dilaksanakeun teu mah kajeun bolak-balik di dieu bae geus ngajina nyaho ye Ki Umar ngabacok Ki Zaid walikatna 10 cm pihak Ki Zaid lapor ka nu berwajib polisi nanggep Ki Umar sidang di meja hijau setelah data-datana lengkap bahwa Ki Umar adalah pelakuna lantaran loba saksi-saksi maka Ki Umar kuari dikenakan sanksina mu masalah akurkeun bacok deui urusan ngabalsna dek langsung ku Ki Zaidna atau aku para wali-walina atau dipasrahkeun ka algojona nu jelas bacok deui Ki Umar sarua jeung bacokan Ki Umar terhadap Ki Zaid taralik sapoe 2 poe 3 poe ternyata Ki Zaid horenganan parah nemu nu Ki Zaid teh eta Ki Zaid tah berkelanjutan peh kitu kumaha eta teh apakah Ki Umar teh kudu dipaehan deui apa henteu cek di dieu cenah walau ikasolamun geus kisos Ki Zaid maktuun ye beres bales teh sumamata Ki Zaid paeh bisirayatin kulantaran marambat tina ngemuna eta tatu tak pali-wali maka menang kawali na Ki Zaid hazun menang ngabalas langsung maehan deui Ki Umar lantaran tidinya keneh tatu nama pas paehan deui bae geus ngan carana langsung penggal leherna kadua alternatif walahu menang ampun ngahampura bae binis fidiatin kalawan saparodiat kuari manggeus bayatulah geus pae Ki Zaid na pihak walina kuari mah teu nungtut urusan ka Ki Umar jam males geus
ngan kuari mah dipenta bae aya nama saparodiatu baraha 50 onta mun 100 onta setengahna 50 onta 50 sapieun harga sapina anu geus manjing eta sekitar 10 juta berarti lamun 50 juta bika bataknya sing hararade ye urusan nu kos karari masyaallah karim rarempan jasa walau kutiat yadahu lamun dipegatkeun dua leungeun Ki Zaid dianiaya ku Ki Umar duanana dipotong leungeunna kemudian pihak Ki Zaid lapor panggil Ki Umar ternyata data-datana lengkap bahwa benar-benar Ki Umar pelaku terhadap pemotongan leungeun Ki Zaid ya dibalaslah maka pihak Ki Zaid ngabalas ka Ki Umar ai prak sumamata Ki Zaid maot teta walihi alhazuk menang geus ka walina langsung ngaberesan bae geus diberesan deui Ki Umar napaehan bahkan fa in afa lamun ngahampura mah pala syai'alau teu kena sangsina naon lah jam males geus dipotong leungeunna ngan nasib Ki Zaid kuari paeh akibat dari pemotongan dua leungeun paeh lah cek pihak keluarga geus we geus masalah diampura geus masalah walau mata wallahu